Abdi Fendi di kelas 11 IPA 2. Di dia abdi bade ngalengkepan tugas bahasa Sunda ngeunaan novel. Judul novelna Arulin di Pelemburan. Penulis Akup Sumarna. Pamjal Tarate Bandung. Citakan tahun 1883. Kandel bukuna 58 kaca. Versi ti novel Arulin di Pelemburan, dina buku ieu sababaraha kaulinan pikeun barudak lembur bakal kagambar lengkep sareng lagu-lagu anu ditepikeun kalangkungan carita. Sadidinten, tiap kim bakal dipedar ku carita anu beda karakterna. Ieu mangrupikeun daftar kaulinan lembur enggal anu aya dina buku ieu, nyaeta alap-alap, sapapunya, memengitan, kali-kali koneng, ucing beling, alung bonyong, ucing batu, cacauan, bubuyungan, sareng anu lainna. Temana nyaeta kaulinan. Tokohna aya Itoh, Abih, Anan, Enas, Ikik, sareng Ani. Latar tempat nyaeta sawah jeung kebon. Waktu sonten. Suasana bungah. Galur maju. Amanat ti novel ieu nyaeta pikeun ngajak masyarakat sangkan ilubiung dina ngabina minat barudak dina nglasirikeun kaulinan. Sabab kaulinan tradisional jauh langkung manfaatna tina ngan ukur maenkeun kaulinan dina jejeg. Mun sakitu ti abdi hapunten bilih aya kakurangan. Wilujeng siang.